Ya Rasulullah salamun alaik. Bejakeun Muhammad maja'ala teu pernah nyarakeun, teu pernah ngajadikeun, teu pernah ngainstruksikeun, teu pernah nyarakeun ngajadikeun aturan dina agama Gusti Allah. Kana onta bahiroh, kana onta saibah, kana onta wasilah, kana onta ham. Bohong teh Muhammad. Bohong. Kunyana diaku-akukeun bahwa eta teh meunang ti aing cenah eta teh Muhammad. Aya cenah dina kitab Taurat da tuturanan di Kangjeng Nabi Musa. Bejakeun Muhammad. Bohong. Bohong sakali deui. Walakinnal ladzina kafaru yaftaruna 'ala Allahil kadzib. Tetapi na jelema nu kalalau purmanya nama jijeunan ka Gusti Allah. Bohong. Hayang dianggap ku anjeun Muhammad, diakukeun cak aing bohong bejakeun. Wa aktsaruhum la yaqilun. Lolobana orang-orang jahiliyah teu paham, teu ngarti, teu nyaho. Jadi nyanyahoanan. Tah ieu nu bahaya ge nyanyahoanan. Nyanyahoanan model kuari aya ngarame-rame tahun baru Islam nyanyahoanan da teh nu kitu ngaranna. Memeh adzan maca sholawat heula nyanyahoanan. Ulah teh kos kararitu teh ulah sok jieun-jieun dina agama mah mun teu bae. Mun mangga bae, lain ulah maca sholawat, ngan maca sholawatna ulah dikasapekerkeun lalaunan bae. Sebab beusi dianggap satu aturan. Eueuh aturanna di dituna. Adzan bae. Tah eta kos kitu tah eta ngaranna nyanyahoanan. Kajen dibawa ka mana ge moal boga kakuatan. Mandak apakah rame tanggal 1 Muharram diramekeun henteu. Teu ngadarukung kiaina. Ti Jawa Timur, Jawa Tengah teh mah ngadukung ge kiai nu diondang doang. Kiai nu diondang mah atuh teh mah sapira ngarame-rame karena diondang bae hate leutikna mah nya ge atuh henteu. Mantan terame mana suasana 1 Muharram. Jakarta rame sagebrag-gebragan doang waktu si eta bae nu sajeuna atuh henteu. Sebabna isin nu madrasah kitab mah jauh instruksi. Di luar negeri apa rame atuh henteu, ramean kene Asyura engke deuleu coba ge di mana di Irak. Sebab kematian Sayyidina Husain teh sagedeung deui dina Qurtubi kurang bakal dibaca tanggal 10 Muharram. Wow, jutaan manusia, puluhan juta manusia tumplak ka Karbala, Iran, Irak terutama kadinya. Saudi Arabia, Yordan, Mesir, terus Timur Tengah, Turki, ujianna daratan kabeh ka Irak, ka Karbala tadinya kematian Sayyidina Husain. Nu kurang keur dibahas ku hari kematianana di kitab Qurtubi. Tah eta teh jutaan manusia, puluhan juta, ratusan juta. Eta mah rasa cinta terhadap zuriat Kangjeng Nabi urang, Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertepatan jeung 10 Muharram. Bertepatan yang 10 Muharram. Coba dulu engke tanggal 10 Muharram isuk Senin. Wah luar biasa. Ayeuna mah ieu kos kikieu dek ramean paling yatim piatu bae tah mah. Urang nyantun yatim piatu kemudian bari ngomong-ngomong saeutik tah mah yatimna lain ngaramekeun Muharram tanggal 1 Muharram tahun baruna mah teu kudu diramekeun. Khaliful Yahuda. Kenanya nabain rame Yahudi jeung Kristen urang mah ulah tahun baru Islam teh kudu dirame-rame ngarame-rame keunana urang mah kusantunan yatim piatu endeu ge geus kudu kumaha bere abeh terasa tuh ngedak mana suarana eueuh sebab ulama ti baheula teu ngadukung ngan eueuh nu warani ngomongna teh pajar nentang kana ajaran mana aja eueuh nu nitah mantak ulah ngajelaskeun nu sabener-benerna henteu kudu endek santunan yatim piatu teu kudu make make bedug aya anu ngliling bedug tanggal 1 Muharram teh wah terus ieu kata eueuh instruksi deui kumaha atuh ramean naon selain di Bogor bae di mana ge aya sebagian kecil di Bogor ge henteu kabeh hanya mun kecamatan eta bae naon sebabna isineun kiaina. Aing ngalarang meureun ieu teh besi di jerona alah eta aya santunan ai teu ngalarang eueuh instruksi cara ricing we kabeh ge di mamana ge ngan eueuh nu wani ngabahas kakara kuari-kuari ulah ala kadar nyarita eueuh instruksi aya ge doa tahun baru mah pada maghrib di masjid masing-masing ayo doa tahun baru beres ngadoang geus beres dek sorangan dek berjamaah
tuh nah iya ikir carita di zaman jahiliyah nyadiakeun onta jang pangeran bebejana ngabangsakeunana ieu instruksi ti Gusti Allah ta eta teh walakinnal ladzina kafaru yaftaruna 'ala Allahil kadzib jelema-jelema kafir Yahudi kos kitu hanya jijienan ka Gusti Allah bohong eueuh teh di dituna Muhammad wa aktsaruhum la yaqilun lolobana mah teu mampu pengetahuanana teu ngarti bodohnya na teh mantap ka dieu na teh diteruskeun bae ieu mah jakaruhun ieu mah jati dituna ieu mah jati bapa moyang kami modal di urang aya sedekah bumi eta sedekah bumi teh turun temurun bo urang teh cenah ku sawah diberikan nikmatan anu luar biasa yu urang dahar di sawah sedekah bumi eueuh ti dituna ieu jahiliyah ya nu kos kieu jahiliyah tah geus mulai eueuh tapi ku ari mah di urang ya berbarengan jeung eueuhna sawah bae deui terus bae eueuh ya di Yogyakarta mah masih kene di Jogja mah loba jasa mun ulah ngobrol-ngobrol teh bangsa sosodakohan babid'ahan hanya sebatas ti karuhun hanya sebatas ti nenek moyang hanya sebatas di laut acara laut di sawah acara sawah Yogyakarta teh kos gitu aya cerita kejawena Yogyakarta teh eta teh termasuk naon kitu nu sangat kuat kuari masih kene gitulah urusan baheula ditentang ku Kangjeng Nabi ari eueuh ti Gusti Allah mau ulah sok dijieun-jieun atuh para Yahudi nyana ngabangsakeun bahwa ieu onta nu tadi diserahkeun jang pangeran aya instruksi ti Gusti Allah ieu aya dina kitab Tauratna ketika ditangtangan ku Kangjeng Nabi mana coba buka Tauratna sing belem eueuh mentak ma ja'alallahu min bahirati wala saibati wala wasilah wala ham teu pernah ngainstruksikeun Gusti Allah ka onta-onta tersebut dipake takerrub jang pangeran pugu pangeranna ge salah teh cek Gusti Allah mantap eta perjalanan Yahudi kos itu perjalanan teu mendasar perjalanan salah luar biasa coba ajak Muhammad ajak coba wa idza qila lahum di mana diucapkeun ka Rabbana ta'ala ila ma anzalallah wa ila rasul wahai para Yahudi ta masalah nu bener mah ye instruksi ye Al-Qur'an diajak ka Gusti Allah diajak ka Rasul melalui Al-Qur'an melalui hukum-hukum ieu nu kieu halal ieu nu kieu haram tanu kitu mah haram tanu ieu mah halal anu maneh teh ngahalalkeun nu diharamkeun eta kos kikituan teh eta kos kikituan tah onta jang pangeran onta ieu jang pangeran onta ieu jang pangeran bahiro saibah wasilah jang pangeran eta teh urusan haram kumaneh dihalalkeun pancak kamari ge tah cak kamari di ayat kamari ne urusan haram sing hage sing hade masalah kitu khabis tadi diceritakeun ku Gusti Allah dina ayat masalah thayyib jeung khabis ieu termasuk kana khabis ulah sok sembarangan ngahalal-halalkeun nu haram. Yo, Muhammad ajak Yahudi diajak melalui Al-Qur'anul Karim mengenal Allah jeung mengenal Rasul. Ketika diajak pengetahuanana ieu mah haram, ieu mah halal, ieu mah haram, ieu mah halal, ieu mah halal, ieu mah haram. Kumaha tah Yahudi teh? Cek Yahudi hasbuna ma wajadna alaihi abana. Kami mah geus cukup bae penemuan ti bapa moyang kami ja bapa moyang kami ge baheula teh akos kieu nu mantap kami mah nuturkeun bapa moyang kami bae geus teu percayaeun ka Al-Qur'an ku ari mah lain ti bapa moyang deui malah jijieunnan mana kiai milih pamimpin awewe kula mah lain masalah naon ieu kahareupna sing ada haram dina Bukhari tinggali dina kitab Bukhari Kangjeng Nabi nyaritakeun masalah Raja Kisra cek Kangjeng Nabi eta raja-raja Kisra nyarieun pamimpin anak awewe ibnah awewe mantap cek Kangjeng Nabi bapakna eueuh atawa bapakna aya keneh ngan geus kolot kunaon nu dijieun raja anak awewena cek Kangjeng Nabi la yuflihal qaumu walau amruhum imra'atan eta ucapan Kangjeng Nabi di Bukhari geus diterjemahkeun ku para mufassir, para ahli tafsir hadis
haram jatuhna nu mentak bacana ge la yuflihal qaum. Eta teh sejarahna Raja Kisra anu geus kolot sebagian deui manu paeh nyerahkeun ke pemimpinna ka awewe cak Kangjeng Nabi ko rakyatna daek bae si dipimpin ku awewe la yuflihal qaum walau umuruhum imro'atan haram. Ta ieu mah beusi aya ustad beusi aya kiai nu kamari milih ka atut tobat. Igul mah lain lalagaan engkena bahaya pasantren maneh, pasantren anjeun, pondok pasantren Majelis Salim engke bae lantaran aya hama di jero hatena. Yu urang angkat ieu agama babarengan. Maksudna ulah aya hamaan kos kitu. Ke kahareupna bakal aya deui pan meureun nyaho pilkada nyaho pilgub deui. Eta mah deuk eleh deuk menang nagara urang mah kos kieu bae ngan urang ulah salah. Ta eta teh mun di bahasan kos kitu leuh jabab popoyang urang ge baheula karet Yahudi eta mah kos kitu mah tolol. Lain potongan ustad da mah. Ieu cenah ieu hook sekupi. Oh, sekupi. Boh lurah, boh bupati, kajen henteu bae urang, kajen teu. Oh, pilihan ulah aing daripada engke ku Allah di akhirat di dunia masa kedeung beres urusanana pilkada pilgub pildes geus beres sekupu tinggal sekupu paling kempes tapi di akhirat berlanjut otak didatangkeun ka ditu ka alam itu nu bakal nyaba urang abadal abidin wa amadal abidin pan izin jasa urang lamun dikiekeun masyarakatna aya nu ka sorga aya ustad ka neraka tad ka mana tad ka mana ieu aya ka dieu ieu ka sorga mah tad kurang pan kadinya sekupi izin biasa ai kula mah sok ngabayangkeun kitu teh di akhirat aing izin amat lamun tokoh-tokoh kaju santri-santri kiai ka surga aing ka neraka ku gara-gara sekupi ya Allah sekupi Gusti Allah oi kiai ka mana teu kabayangkeun teh ku kiai atut blood dasa teh kiai teu nyaho ka Bukhari baca besi teu nyaho tanyakeun ka aing ka dieu kiai coba mana kitab Bukhari na halaman sabaraha coba kumaha dongengna dijejalkeun ku aing ka hulu sia geus ngaji sia dijejalkeun ku aing tanyakeun heula tuh ieu mah kahareupna sing ada nu geus eta tobatan henteu hasud teu dengki salah sia ieu agama urang rusak geus hayu tobatan tah nu kamari teh tobatna kumaha beulem sakupina teu kuat cenah kiai neraka sia jual sarua ulah deui teh geus tobatan kahareup ulah salah jasa masyaallah jelas jasa eta mah unggal hadis jelas jasa deuleu terjemahana inggis amat urang unggal poe maca hadis maca Quran tapi ketika pagedrug jeung nafsu teu bisa sakikituna bae ya Allah ya Rabbi lain cenah teh mah kiai mah eleh bae dek modar henteu aing mah teu ngarasa eleh saeutik-eutik acan ja urusan kos kitu mah sanajan sasaga di negara urang mah dipandu kudu di luhur kitu bae ngan ulah salah-salah teuing doang ketika aya anu boga berorientasi ka ditu da boga pamaksudan nu bagus atuh pamaksudan nu bagusna didukung ku aing adapun eleh jeung menang urusan Allah ngan aing teu salah di hareupeun Allah ke di sidang ayo cek maju siap pilgub pernah terjadi milih mana yang benar emang geus kanyahoan benerna geus opat mata nyana ngomong ka kaula hiji eueuh nu tanda tangannya soal gereja itulah yang sangat tertarik oleh saya. Sementara saya ini adalah mengagungkan agamamu ya Allah. Salah satu pembobrokan adalah pembuatan gereja. WH anti tanda tangan soal gereja. Benar dan tidaknya terserah, yang jelas di hadapan saya cerita begitu, saya dukung dia. Bagus. Cek malaikat Ridwan teh mana anak buahna, ayo geura ka dieu. Ayo atut sia. Endeng ge sagedeng deui bakal aya pilkada delekeun. Aing bersuara tuturkeun aing henteu. Pokona kudu aya kontak politik heula.
bisa tuh kontak politik mah duit nanaonan dia aing boga aing duit pokoknya jeung Pak Ismet sugihan aing dek modar we pokoknya mah beneran aing mah cakedeung deui bakal pilpres jeung presiden ge sugihan aing sugi naon cenah boga naon ulah unggul ka kanyaho sia pokoknya mah sugi bae aing mah geus lah cenah teu boga naon ge atuh sabodo sebab urusan sia ngan aing mah sugi bae sakieu dahareun tilok beak ge aing mah nanaon ge tilok beak eta mah kurang seutak-seutik masalah geus ngan lain eta aing mah tujuan sia jadi pamimpin deuk naon sakitu bae aing mah deuk bener apa henteu dites heula ku aing ai kiai nyaho emang KWH bahwa henteu tanda tangan saksi kiai 5 lain lalagaan namantak nya mah teu dipake ka karesep ku urang itu mah ku urang mana karangarana Serpong mana deui tah belah ditu teh atuh setting deui aing mah parhoba eta ngaran lembur heran rumpak sinang kabelah dia setting denan dah eta panunggangan teu dipake karesep sebab naon teu tanda tangan gereja salah satu bukti 5 kiai nu geus ngobrol jeung kula geus nu sajan-sajanna mah sabodo geus eta we tah tertarik sabasa kali ketika atut ditandatangani tah ieu sia teh aya persekongkolan goblok teh kiai tah jeung eta tah jeung pendatanganan eta tobat sia ulah awas ulah cicing bae sia agama rusak ke kahareupeuna geus la yuflihal qaumu betah cek Kangjeng Nabi hancur-hancuran ke bakal mentak Sayyidina Ali perang jeung Siti Aisyah perang lain lalagaan teh perang mapan merenanan hancur-hancuran manusia sahabat kabeh eta tuh hancur jeung tabiin sahabat sing gelimpang tapi dipertahankan ijtihad cek Sayyidina Ali tidak boleh perempuan jadi kepemimpinan tidak boleh haram ujung-ujungnya kumaha Siti Aisyah mengakui ieu mah cobaan ti Gusti Allah kula ge nyaho jasa bahwa ieu haram geus ulah ka dituna deuleu sejarahna tuh eta mah cobaan masyaallah eta ku kapongpoekan teuing ku sekupi